kabeh innal muallima wa tabiba kilahuma layang sohani idahuma lam yukroma pasbir lidaika in jabarta tobi baha wakna bijalika in jawautamu alima. Pasbir mangka kudu sabar anjeun lidaika kana panyakit anjeun inja pauta lamun angeus anjeun tobi baha ka dokterna panyakit kana ka dokterna daik panyakit wakna jeung ngalap cukup anjeun bijahlika kalawan kabodohan anjeun inja pauta lamun angeus anjeun mualima kanu ngawuruk inja pauta lamun angeus anjeun mualima kana anu ngawuruk. Nyambung kene innal mualima wa tabiba kilahuma itu siiran dak sanyanyana naon ceuk paribasana guru atawa mualim jelema anu ngawuruk urang jeung dokter eta teh sarua dak moal mere nasehat ka urang lamun urang henteu ngahormat ka anjeun ibarat lamun maneh ka dokter mawa BPJS teh mau PJS mamane tadi ieu nya coba lamun mere duit sok ka dokter we nya sok kelas utama ibarat maneh ayeuna ka dokter mau BPJS tak ge antosan heula yang lain kitu pan ceuk susterna oge heeh coba lamun anu ceuk paribasana anu bageur kanu jadi dokter mawana teh 20 juta langsung ka dokterkeun dok ieu gering siap langsung tangani tah kitu ibarat mata maneh kudu betah ceuk paribasana maneh kudu siap ku panyakit anjeun ceuk bari ku panyakit marane lamun maneh ngajauhan kanu jadi dokter sarua lamun maneh naon ceuk paribasana ngalap cukup ku kabodohan marane berarti maneh ge naon ceuk paribasana ini teh ti guru nyieun guru amak ceuk paribasana. Ibaratna lamun maneh ibaratna ngahormat kanu jadi guru paribasana insyaallah engke eta oge dina nasehat dina ngawurukna ge bakal meunang tapi lamun maneh ibaratna nyieun bendu guru meunang moal nasehatna matak maneh kudu siap ngalap cukup ku kabodohan maneh kitu tah mata kudu diagungkeun dina bab ilmu teh dak. Lamun urang teu ngagungkeun kana bab ilmu cadu numpuk pabalituk haram dempak ceuk paribasana eta ilmu maneh moal manfaat jeung barokah moal aya ibaratna capek gawe teu kapake matak dina bab dina kitab Ta'limul Mutalim teh tata cara diajar jeung tata cara ngajar nu kahiji pan dina ngajelaskeun fi mahiyatil teh kapangkatana ilmu cenah. Nu kadua dina bab niatna nyuprih ilmu anu katilu dina babna milih-milih guruna ilmu mirihna ilmu terus teh milihna baladna ilmu nu kaopatna weh nu paling penting nyata tadimil ilmi wa ahlihi gitu takoba ceuk paribasana najan naon ceuk paribasana dak anjeunna kalakuanna naon jauh ti Rasul di kobongna teh pagawean molor ibaratna mah tapi pagaweana teh ngarit dak nyata ngahidmah kanu jadi guru nepi ka ayeuna boga ajengan jadi ajengan badak bahkan aya pasantren teh dak eta sapertikeun riwayatna Mamawadus ngarang teh Mamawadus dak anjeunna teh ceuk paribasana tiba heula can pernah ngaji tiba heula tapi ceuk paribasana naon anjeunna pas ieu teh dititah ieu
dititah ngarit ngurus domba. Heeh. Meureun ari harita meureun guruna keur teu bisa hadir. Nya, guruna keur teu bisa hadir. Nitah we ka Mama Wedus. Cik cenah itu pangabadalankeun di ditu. Atuh mama cenah abi mangaos oge can pernah cenah. Nabi teh di piwarangna ngangon domba cenah. Nyalangap sia cenah. Cuh diciduhan dak. Jangsung dak eta ceritana bisa maca kitab kuning. Sakti kitu nya barokahna guruna nu kumaha da tong geus wali Allah guruna ge lain pangkat arurang kieu mah sia kalakak geuleuh anjir. Ari kitu mah geus pangkatna wali Allah kade ulah disaruakeun. Ngan angger ari dina bab ieu mah ieu teh nu ulasna berlebihan cek paribahasana ngan kudu sesuai aturan gitu. Oh. Tak baheula parebut dak cai teh dak keur dikobong gitu, keur dikobong teh lamun ieu geus uduh deui geus beres ngaji parebut-rebut dak kopi teh dak. Langsung pajekuk-jekuk eta teh lewat di tukang, tengkas dihareup teh. Hayang hiji gelas ngalap barokah dak. Jangan anu can pernah pasantren moal ngarti gitu teh. Da kan ari jelema nu can pasantren mah naon cepari bahasana ukur ngandalkeun ka wanita teh gablek pangarti leuheung anu babna sok ngaji teu pasantren oge bakal aya saruana lamun keur matara ngaji keur mah teu pasantren gawena di sisi jalan ukur scroll TikTok dina ieuna bari naon cek paribahasana ukur dina translate Google tabaya tubuh YouTubean bahwa googling wadaka searching tah nu kitu nu matak picilakaeun mah. Cek paribahasana nu teu pasantren tapi sok ngaji yakin moal matak loba. Tapi ayeuna anu keur mah tara ngaji teu pasantren tempo aya nu salah di santri coba eta perbudakan cenah lah goblok kitu mah teu molo dak nu kitu teh tah. Kan ari jelema bodoh mah kitu bener. Kitu ari jelema bodoh mah deh katakan ukur naon ngandalkeun kawani pangarti eueuh tempo ditanya mana hadisna translate dina Google banyak keisian gitu sigana mah da kaera kita nu kitu mah nya kaera dan kitu mah kitu dak kitu dak tah lamun eta sanan teh darajatna ayeuna seperti ayeuna guru tamatakna kudu dihormati kitu dak kan urang balik deui ieu mah pembahasan eta deui dak dina bab ilmu mah lamun maneh hayang ilmu mangka muliakeun anu boga ilmu ibarat kieu aya paribasa lamun maneh hayang ka surga sok muliakeun anu boga surga saha bapak eta mah sepupuh Gusti Allah ngan ari tempatna di mana panan kan di indung lain surga di bawah telapak kaki ibu. Namun maneh hayang surga sok muliakeun nu boga surga. Mun ayeuna maneh can kawin berarti anu dimuliakeun indung. Lamun geus kawin kumaha nya eta pamajikan. Geus kawin mah nikah mah acan. Kitu tadak kade lamun maneh ayeuna hayang ilmu berarti maneh ge kudu ngamuliakeun kanu boga ilmu. Anda tahu jeung berhubungan jeung ilmu maneh hayang surga berarti maneh kudu ngamuliakeun kanu boga surga. Pan paribasana geuning surga teh di telapak kaki ibu lain. Rek geus pugu urang ge nu Gusti Allah kabeh ge. Ngan eta cukang lantaran teh nyata ka indung mata aya paribasa mata keur ditanya sahabat saha nu kudu dimuliakeun ku urang indung bapak karek we indung deui. Nah mata indung mah naon paribasana lamun cokolot bala mah indung mah tunggu rahayu bapak tangkal darajat gitu. Matak najan cek paribasana darajatna eueuh tapi masih keneh aya nu ngajadikeun pak yakin bakal jadi deui ibarat ayeuna tatangkalan mimitina masih tatangkalan teh bingkeng dah
toh ku sabab ieuna ditebang tak dipotongkeun masih kena aya tunggulna da. Jadi deui tangkal teh ayeuna mah mikir ka dieu belok deui. Diteug-teug deui dibantu we jadi we lempeng. Tah nu kitu mata kasebutna. Matak cek paribasa naon sagala oge didoain indung mah. Matak ayeuna jauh-jauh maneh cek paribasana ngababari 70 wali sia. Ayeuna maneh piraturut tumut kanu ngaranna jadi indung bapa dah. Maneh geus naon cek paribasana? Maneh teh geus naon geus jarah ka 70 wali maneh teh. Kabayang maneh ayeuna haban we jarah ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu ari kolot sorangan dipohokeun. Jadi we nurus tunjung ka dituna teh. Jadi ngaji dirinya adik. Kalah hayang jadi wali songo nya mah jar. Gitu. Di sini jadi kafir mujasimah jeung kafir pula sapa. Dasar dina bab ngaji mah. Gitu tah. Mata kanger lamun maneh hayang ilmu, mata ka maneh hayang boga surga sok muliakeun boga surga, anu can kawin nya sok indung bapa, lamun nu geus kawin maka pamajikan ibaratna angger dak ari nungganana jadi kolot. Jadi salaki atau jadi lalaki mah mimiti macan kawin kudu jadi prioritas teh saha? Indung. Tapi lamun geus kawin berarti nu jadi kudu prioritas naon? Pamajikan karek indung, karek mitoha. Hah? Ah budak mah antep we. Angger ka pamajikan. Ari eta mah kanyaah bahasana kade mangadi kanyaah. Kanyaah kabudak gitu ngan emang pedah meureun cek paribasana urang teh nitipkeun ti nu pamajikan benih-benih kehidupan dijile budak urang sok rata-rata jual pohokan jadi pamajikan ingat nanti kabudak gitu pan eta nyaah eta teh nyaah nu ngaranna jadi kolot mata ayeuna kagambarkeun nyata surga teh di telapak kaki indung arti teh sakitu kabeh berputar mangadik eta teh. Ieu berputar ayeuna mang adik nepi ka paeh poso ngabelaan lamun boga budak. Nya nepi ngabelaan jang budak. Jang anak pamajikan ngabelaan. Coba lamun keur bubujangan mah. Jongjon we udud penting aya jeung isuk udud lah. Ninggang ayeuna geus boga pamajikan, geus boga budak, teu kapikiran naon, paeh poso teh jang anak jeung pamajikan kabeh. Oh kurang mah 500.000 teh ku sorangan mah di keur bubujangan mah. Ninggang we naon geus boga pamajikan dibagi 2 mah di 250 sewa. Ninggang we boga budak 3 we budak. So geus bogo 100.000 ewang. Ayeuna boga budak 50 ewang meureun eta kitu. Nah anu marek lainna paeh poso kitu teh naon ngabelaan jang anak majikan da ayeuna teh ditanggung jawab ke di akhirat bakal ngadoja ka urang. Diantep teh boga budak ditelantarkeun maruk moal ngadoja ke di akhirat. Boga pamajikan diantep kana moal ngadoja ke di akhirat. Eta ayeuna lamun casa acan kawin mah anu kudu diprioritaskeun indung bapa. Ninggang we cek paribasana boga pamajikan berarti nu kudu naon teh diprioritaskeun teh nya teh pamajikan. Mata lamun maneh hayang surga mangka muliakeun nu boga surga. Kan eta teh pamajikan teh calonna nu boga surga. Eta pemegang kunci selanjutnya pewaris surga eta teh pamajikan teh dan ke boga budak karek ke boga surga gitu. Tapi surga pamajikan aya di salaki, surga budak aya di indung. Surga pamajikan aya di salaki. Berarti mang lea atasnya. Gitu. Kade nya tah. Tak kudu dimuliakeun lain tong keneh ari ka guru anu jauh di ieu mah disuhun-suhun ngabelaan salim ari ieu balik ka imah teh salim-salim acan geblogeun panto papar aing ieu mah ngajo teh mah goblok sugan
Ari hareupeun yo para habib-habib mun ari hareupeun ka sorangan. Waduh. Teh jauh mah. Ulah kitu ge. Ari diajengan lembur anu geus puguh ngajaerkeun alif-alifan dipunten we kieu jongjon ninggang aya habib rangku nan kitu nu salami. Sedangkeun maneh bisa diajar alif-alifan ti saha? Miti ti indung bapak langsung ka guru. Gitu. Nah, indung bapak oge teh guru. Maneh moal bisa ngomong. Dak dengekeun maneh moal bisa ngomong. Maneh moal bisa nyatu lamun eueuh indung bapak sia. Maneh moal bisa ngomong, moal bisa leumpang nih. Moal bisa hirup si eueuh indung bapak mah. Gitu. Hati teh dak? Dak anggar kitu nya. Kade darajatna guru geganti tina jadi bapak dina bab agama.